Jeung ngarepkeun jika nama kendaraan eta dibawa ku manehna ka Jakarta. Tak kitu Den. Sok eta mah Mang moal ngaganggu ka keluarga Deni. Janji ieu Mang Den. Ngan eta paminta Mang loket Mang kadiekeun da Mang butuh. Loket siadang jeung kunci mobil kadiekeun. Eta Den. Kayang Mang. Mang puluh-puluh poe aya di rumah sakit. Jangan Deni cenah mah pindah tapi teu kapanggih. Tepikeun ka Emang monok moek Den. Naon atuh make monok moek Mang? Deui Mang teh amanat teh siadang eta kunci kudu kacokot. Cek Mang Akim tegas pisan ka urang. Urang ngagerentesna jero hate saacan ngajawab ka manehanana duaan. Urang geus nyahoran can Mang Acep jeung Mang Akim teu heula keneh. Geus apa yang mau busukna ieu urang kudu disalametkeun sebab mun kunci dibikeun ka maranehanana tangtuna oge mobil bakal dijual ku manehna duaan. Nah Den make jeung ngalamun. Oh kieu Mang, abdi teu bisa ngomongna ka Pak Haji Hamid. Hampura Mang mun masalah kunci mah kumang cokot ka Pak Haji Hamid, abdi teu wani. Mun masalah loket mah ku abdi dibikeun enak keneh tapi Mang naguan di dieu nya. Urang bari ngaleos tur tengah geuning hayang buru-buru kaluar ti terminal Kebon Kelapa Bandung. Tapi manehanana ti tukang kalkana nuturkeun ka urang-urang ngaranek deui terus tingali ka manehanana. Nah Mang jeung nuturkeun lain daguan heula. Lain diarep Mang nuanana. Terutama manehna nuturkeun deui ka urang. Urang hayang buru-buru kaluar ti terminal Kebon Kelapa, teteh lapisan geuninganan. Katingali aya Pak Haji Hamid bari gugupay ti kajauhan. Den, aduh goblok sia itu. Kim. Alhamdulillah ya Pak Haji. Diliuk urang nu duaan eta geus areuweuh ti tukang. Tayohna manehanana oge meureun surti ieu ningali Pak Haji Hamid teu wani maranehanana tur tanggal leos ti urang. Geus kitu mah urang buru-buru nyamperkeun ka Pak Haji Hamid. Pak Haji Hamid pok mieulaan cumarita. Aduh, nyala rese Deni manaon heula atuh. Henteu Pak Haji, urang bari muter paningali ka tukang tetela geuninganan. Mang Acep jeung Mang Akim eueuh di eta patempatan. Jangan sahan Den. Bieu teh asa aya Maiti jeung si Abah Pak Haji ninggal teu? Saha di dia mah da loba jelema atuh moal kaciri hiji-hijina Den. Ayo urang buru-buru keluar panas itu mah Haji teh tadi amak-amakan. Cek Pak Haji bari ngaleos tur tadi tuturkeun ku urang. Urang ret deui ka tukang diputerkeun paningali urang ka tukang tetela mangadang jeung Mang Acep teu katingali ku urang. Tayohna meureunan maranehanana sieun jeung ngeurepan Pak Haji Hamid. Anjuk keluar terminal Kebon Kelapa, Pak Haji turun naik kena mobil. Turta mobil buru-buru disadakeun ku anjeunna. Urang bulu satu kapanto anu tengah ge urang diuk tetep we paningali urang diputerkeun ka sabudeureun terminal Kebon Kelapa. Mana jelema teh? Ningenan. Keun bae. Ning keneh kitu we. Moal daekeun meuleuh nyusul ka Anir. Cek gerentes hate urang. Gok urang keluaran terminal buru-buru naik kena mobil Pak Haji Hamid. Gerung mobil disadakeun ku Pak Haji Hamid tur ta keluar lalaunan di terminal Kebon Kelapa. Tur ta teu lila ti harita jurujus atuh mobil ninggalkeun terminal Kebon Kelapa Bandung. Deni mah meunihan rese tadi teh. Mun teh si emak geura papadon ka abdi teh jeung panjang lebar. Lu hapunten pisan Maji meureun rada lami atusan abdi. Kan bae Den. Cek Mah Haji bari tongoy merhatikeun Pak Haji Hamid nu keur nyupiran rada gancang. Sajeroning perjalanan urang ngagerentes dina jero hate. Aya pitulung Gusti. Segala rupana geus diatur ku Nu Maha Kawasa. Tayohna tadi Mang Acep jeung Mang Akim ningali Pak Haji jigana mah. Tur tadi manehna teh rada reuwas tur nyebutkeun goblok. Jeung agero-gero Mang Akim. Jika nama mahna tuluy nyumput hariwang we maiti mun kapanggih ku Mang Acep bisi ena naon. Lobating pikiran ieu teh menikeun ka samikiran wae batur. Hirup teh ai urang nu mikiran ku batur. Cek gerentes hate urang tur teh urang bari ngaleret ka si Uten anu keur ngaragajag ku kesang. Euceuy beureum si Uten meureun panas dina jero mobil.
teka catur di perjalanan Anjo ka Andir turta asup karena salah sahiji gang anu asup mobil turta Pak Haji Hamid mawa mobil nate nguriling ka belah wetan ayohna meureun mobil abeh bisa asup ke halaman masjid. Anjo ka hareupeun masjid turta Pak Haji buru-buru turun pereg atuh tatangganya lamperkeun ka Pak Haji Hamid urang pasar oge loba pisan anu nyaaka si Uten nu nanya jeung sagala rupana turta loba nu nuturkeun ka imah Pak Haji Hamid hayang ningali kondisi si Uten nu sabenerna. Anjog ka imah Pak Haji Hamid bereg atuh dalaratang kadinya nyalampurkeun tatangga anu wawuh ka si Uten turta ka urang anu akrab jeung Pak Haji Hamid jul-jul dalaratang kadinya ngalayad sabagian tukang dagangnya di pasar nyalampurkeun kadinya ngalayad ka si Uten atuh pinuh emrak rame pisan di imah Pak Haji Hamid turta balagonyakan suka seuri turta bunga ningali si Uten nu geus nekayaan cageurna waktu harita. Gancangna carita emrakna waktu harita jelema narungtutan baralik ninggalkeun imah Pak Haji Hamid tinggal urang si Uten jeung Mah Haji turta Pak Haji nu diuk dina kursi geus mah eueuh sasaha di eta imah Pak Haji pok cumarita den wayahna dina peuting ayeuna capek-capek ge Deni jeung Pak Haji urang ka Jakarta kana mobil kajen mobil di rumah sakit Pak Haji rek ditasi amat jeung Acim sina nyokot mobil nu dua itu sina diamankeun di tempat parkir. Mun Pak Haji tah Deni mah jeung Pak Haji urang ka Jakarta ayeuna keneh sabab ieu kudu dibereskeun. Aya naon Pak Haji sareng si Om pada ka Jakarta gitu. Uten ayeuna geus gede geus tangtuna ge kudu apal tapi geus we dongeng jeung caritana mangke we lah. Sadatangna Pak Haji jeung si Om Deni di Jakarta. Si Uten sajongjonan mangahuleng tur tapi nu rasa kanehan aya naon meureun sabenerna anu kajadian. Punten Pak Haji Uten kira ngartos Pak Haji. Naon Uten? Cek Pak Haji Hamid semu kagok ngomong ka si Uten tapi teu waleh we nemalan. Pok atuh si Uten nyusul tepus caritaan nanyakeun ka Pak Haji Hamid.